Ayeuna teh poe Minggu mumpung keur libur urang ngajakan heula ka Bogor main bisa ulin waktu teh ame paduduaan. Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, Kak. Menuju di mana? Menuju di bumi. Oh, teh kangen ka Neng teh hoyong penak, hoyong paduduaan, silih hotel, silih pacepeng-cepeng panangan. Tiasa penak teh ayeuna. Biasa, Urang ameng Neng. niat biasa. Menuju nguruskan domba, Hah? Nah, Neng nguruskeun wae domba. Ari iraha diuruskeun nana ari Neng aduh. Ini ada kumaha tuh datang ke Ciwarang ke Bapak. Ari waktu Neng teh sabenerna teh keur saha? Keur domba atawa keur Jadi jawab Neng. Itu. Neng kacida pisan ka geus rapih erek ulin ngajakan Neng geus disetelan geus naon. Kalakah kieu Neng. Kecewa Neng. Sok we lah tutupkeun teu bisa mah Neng. Kabogo diajak ulin teh daek pisan. Yang urang teh geus lila hayang pagi. Komo anu di arep-arep nama. Geus dilatih kuda kodok tadina teh kurang teh rek dibawa ka kebun kodok urang tadi teh. Mun bisa hanya ka teu bisa dodok teh. Bingung pisan urang mah. Kalakuan anak kadon nguruskeun domba tibatan kabogoh nama. Nah hayang kumaha dandan geus rapih kieu. Geus make jam tangan. Beungeut geus ganteng, bungkus kuis. Cacakan ayeuna teu bisa. Kunaon maneh kukulutus? Ieu mah urang caritakeun sok cari heula aya nama. Abi erek nyarita ka mah. Kumaha? Kieu mah abi teh ngajak ulin ka Bogor. Terus Ngomongna teu bisa. Bari jeung ngomongna teh keur ngurus domba. Hari urang iraha diuruskeun kumaha ya da atuh mau ke dulu. Sebenarnya boga urusan manehna lamun teu diurus kumanehna mun domba rek paraban pisan. Kieu mah da urang teh butuh waktu jeung manehna hayang duduaan. Geus lila teu diajakan ka tempat, urang teh tempat terus? anu enakeun. Hayang ieu we ngobrol. Padahal mah maneh teh kuduna mah ngilu we nguruskeun domba. Sarua eta ge duduaan meureun ngarit duaan, maraban domba kuduaan meureun ulah sok nurutan juga orang kota bobogohan teh ka bioskop. Da urang mah kaayana sakieu meureunna. Urang teh mah anu domba teh bisa, komo deui ngarit teh bisa. Kan bisa urang mah ngodok mah. Gitu ngagung lalampahan maneh nepikeun kaki. Mata kerek dibawa ke tempat sesuatu teh anu mewah leuwih-leuwih di hotel. Ulah kitu kelakuan teh. Ada
kabejaan Deui atuh mah. mending ge aya nama heuh cik emang ieu mah kitu mending sampeurkeun ka bogoh maneh urus kudoaan domba teh ulah sok nurutan bobogohan kos ka orang-orang kota da urang mah sidik jelema kekayaan sakieu hidup patumpah hirup teh Kenal oge nya mah yang mending Iya, sampir gitu. ayeuna mah. sampeurkeun karunya pangharikeun domana Ya, meureunnan urang teh mun ngarit teh paduduaan teh bari ngobrol meureunnan gitu atuh sugana ya atuh engke kurangnya sampirkeun. mending sampeurkeun mending oge Hari duaan, pangurus. terus domba duaan, sare saya- oge kudu tiluan, domba meureun. gitu Ari emang gelo, jeung domba kudu diajak sare tiluan. oh atuh kumaha mah beda deui kanangan kumaha Tadi tarik naon maneh teh neneangan urang. Itu mana Kiraha maneh nialina urang. kurang tadi pas si Dion kan motor Ngomong ka urang ada eukeut. Ngalajo ieu keur ngurus domba. terus domba di mana mana ayo dak ayo nangkat di kebon Kela teh maneh ulah sok komporan bisi salah tinggal liat tah maneh ulah sok komporan ku batur can ketinggali ku anon sorangan kieu mata Ieu da ngomong. heuh ulah didenge nu kitu teh mata ku pasti heuh lamun geus katingali ku panon sorangan kuku urang teh Ari maneh balik. asli Allah ada sih mana tar beutreuk ulah sok adeng aya di ieu kebon ayo Wangnya. Urang oge mah. ayo telepon ayo nah Martin geus ditelepon urang teh kateng. Dia menyidangkan dia menyidangkan mau balik gimana ulah sih telepon ini Halo? Halo, A? ya halo neng Kumaha? Bade pendak teh. Janten teh. emang neng aya waktu gitu kang pernah aya Aya atuh, A. Kang waha manaon atuh nu teu biasa. iya beli itu jadi neng aya waktu kumaha Kan tos dibedogkeun sareng itu mah. Ayo atuh, Kang angkat ka mana we? mohon ayo bade di mana penakna Ya teh Lampung AA. oh atau kieu we neng di mana eta posisi engke ku arep jemput cadinya Neng menuju di dunia, sok atuh A ka dieu. mohon siap enak angkat cadinya nya Ya siapa di atasnya? mohon antasana di buminya weh ka mana Ya siapa. A few moments later. jangan neng kenangan ka mana-mana Itu A di bumi we. kumaha tuh bade cios mah Ayo A. pasti kalah bi ngarosnya lah neng ada salah rasnya kita kaboga neng apa neng kan Nya mau terangeun atuh ari AA, ayeuna pami terangeun atuh kumaha neng. nya bangsa ada di mah kieu nengnya bilih hayang terangan awal tok jantan kumanya jantan seur carios sampai sareng kaboga neng ieu mah alim kana daya begitu Kumaha tuh A. Sudah yakin we. ya yakin tapi iya neng masalahnya upami suatu saat kaboga neng terangan neng mantun sangat tanggung lah Insya Allah A. Tanggung walar neng mah. ya hari itu mah nya ayo we nya orang jalankeun gitu da Iya. nyalah neng terang pengintan adit mah kumaha nya adit terang neng kumaha adit kabogo kumaha kayaknya menyahaye urang lanjut kan misalnya mah kita inti namanya Ayo A. Ayeuna mah nya lanjut we lah daripada kumaha-kumaha nama kumaha ge. ya soal
dan Ayo atuh. Ya, jalan-jalan ke mana tuh? Aku dah kubu. nya kemana we orang ke alun-alun ya Ya, ayo. dekat Asa kenal nang bete. memang Eta nunung be, mau ngalangkung. kenapa magat mana pun be Nya eta mah dari rencana mama, kumaha tuh nya? kumaha teh kalau mau ngelartas sama mah Aduh, kumaha nya neng bingung. ya kan tadi ge amannya nya sekarang kumaha kamu aya naon-naon kan ini kan terkait sama malar Aduh, kumaha tuh nya tos kieu mah neng ge bingung ah. ya kalau tadi mah nya pas eta lah pas terlanjur ya Kemana nya eta si anak, duh. warung jauh Pak, aing kena maneh terus tadi. Kumane aing pagi terus. Kumane itu hubungan selingkuh be. sing balik mana kan Kalau sulo hayu kita balong tingali. ayo mah orang benar ke dia mah ayo cing balik bisa salah tinggal. Ayu kemon urang jangan bodoh. Tingali hayu kemon. ayo atuh mah kate buat teh bener cing balik ayo atuh mana sutara bener. Ya Allah, demi Rasulullah urang ngebohong naon. Urang ngopat tuh. Kene urang gak hayang jadi beuteuh ini pagi jeung kumane. balik mana teh ulang aya emangnya Mana masuk tara eceu ngomong teh. Tingali hayu. Bisi salah teh tinggalian. Kumaha? urang teh we atuh mah Ayo. ari bener mah Bisi salah teh tinggalian sieu mana buktikan. buktikan lah Bae aya nama urang buktikan bener teh omongan sieu. asli Atau ngaya-ngaya. heeh tas yang ngaya-ngaya mah Urang ge si eta disalingkuhan wae be laki eta anger kene ayo tingali we bisi kaburu eueuh lalakina di kau kemana ayo tingali lah tetep saya mau urang mah karunya ka mane ayo mah Ayo orang tinggal ayo. Kalau bukti ini aya nama kuponan karangan bisi kate kebohongan ngomong-ngomong gitu teh. Kali kabuktian kesarangan kubu bener selingkuh jeung itu mah Nya si eta neng ge bingung ah kumahanya. anjis eta aya gitu bener duaan gitu kangen abi neng oko ngurus domba tapi kayaan kadon kieu ieu nu jadi domba teh neng Sanes kitu atuh aa. Ih. terus kumaha atuh nah maneh teh euy cik hargaan biasa we ngomong lain biasa-biasa yang kumaha di dinya ah sok we aya kurang mau ngomong ngeus Ah, lah ieu iraha ngomong ngomong bangun mah. kapanggieun ku lalasina kumaha aturan cing da tanggung jawab bener saruana kalau mulawaka kumaha mang ieu geus aya ulawaka bukti mah ieu ulawaka nafsu kalem sok ngobrol kumaha, luruskeun heula lain maksudnya teh hayang kumaha teh dinya so hayang kumaha dinya sok ayeuna rek kumaha aya kumaha abah karawat teh Allah
selain yang baturan ngabutkeun awewe mana teh. Heula. Geus bisa hiji. Geus. Yuk, Mai. Selain baturan galut. Kan. Pagawean maneh karari teh saralah. Nanaonan marebutkeun awewe jeung galut. Tuh ka arera. Selesaikan secara baik-baik, tanya heula nu bener salah karek kitu gawe sok enak mah kieu bade naros ka Teh Maya bade milih saha di antara salah sahiji dua Tapi mama milih sasaha. Teh Maya nah teu biasa milih salah sahiji di antara dua ieu alasanna naon Ya abi teu milih sasaha, janten nya hampura we. tah ada ini segitu kada ini kumaraneh sok mana enak rek kumaha rek tutuluyan wae ribut ieu Aya nu dipilih mah geus we nya babaturan deui. ari kitu mah atuh Nya ada abi mah terang tadina kan amang ka ieu teh nya nya nyarios di mimitina oge teh jeung teh kumaha upami terang suatu saat terang ka bogo teh kan nyariosna kerasa tanggung waler gitu mata abi nya wantun teh keun aya nama nu geus sok enak mah cah salama sidik hampura ada sidik salah dua anak gitu sok aya nama meureunnan Teh Maya geus milih kitu meureunna teu bisa maksa meureun. Sok aya nama salama sidik hampura Kin hampura ya. Make. Iya, bae teu naon kin. tamu Ka mama tapi jeung hampun teh, ka ikin oge nya. Jeung Jeung geus hampun teh. sanes jodohna pangintennya Nah, AA jadi berhasil puas batur para sehat AA berhasil karena AA jeung ngeuneng jalan-jalannya ya hayu atuh ah. Oh, ada tong